Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi hajentah jadi hajentah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang inasa ieu. Aya di maqbarah Syekh Muhammad Abdul Jabbar. Konon semasa hidupna nyana loba kaleuwihan nu mantak loba kaleuwihan sok disebut karomah nyana mah geus teu kaganggu ku lulu. Jadi lulu teh aya stres eueuh edan. Contona anu aya di dieu. Kitulah kuayana sakitu jelema-jelema nu diziarahan ku urang yakni para wali Allah, hamba-hamba Allah anu geus bersih hatena, eueuh dunyaan, eueuh makhlukan, geus eueuh nafsu-nafsuan, kecuali ibadah ka Gusti Allah. Keistimewaanana diantarana nyana lamun berangkat ka mana bae naik halu bisa ditumpakan haluna kuari biuk tunjukkan kula ke arah itu aya masjid ditinggalna sarua jeung nu di Gunung Karang teu dirobah. Seperti kos gitulah zaman-zaman baheula. Masjidna aya keneh geus ratusan tahun. Di lebaran ge eta mah penambahan masjidna utuh. Kemudian halu nu parantinya na hiberna aya keneh. Lamun aya jelema anu bangsa kurang wiwaha. Kurang wiwaha cek urang Garut, cek urang Tangerang mah rada kurang sasatrim. Maksudna kaganggu eta halu bisa-bisa ngababuk sorangan, terutama ka hulu ieu teh. Hulu si pepen. Bisa. Kula geus bincang-bincang jeung Haji Ento harta jeung Haji Mo. Di dinya ka ditu kan lempang aya masjidna sarua gedena jeung masjid nu di Gunung Karang ngan angkerna siga angkeran ieu. Kemudian naon kitu ngaranna urang lempang ka ditu sekitar 1,5 kilo lah. Enteng sih. Nya geus enteng mah. Perlu dikayahokeun kamari urang di kampung Dukuh nu mantak teu dijadikeun supaya nyaho bae eta teh perjalanan tasawuf yana thariqah. Lamun ziarah ka luhur hiji kudu mandi heula, kadua kudu ulah make nanaon jerona kaos, kutang, sempak teu meunang. Kudu make baju nu putih atau nu polos bersih. Di Sipandian make baju eta, kemudian urang lempang ke ngorandang, ke teku, ke lempang deui, karak datanglah ka ditu. Hiji teu meunang PNS. Anti nyana kadatangan ku PNS di baheula. Kemudian nomor kaduana teu meunang nu nyandung teu meunang. Nah etalah diantara larangan-laranganana. Mantap teu dijadikeun kamari. Gitulah. Ya ini mantap kugula langsung asalnya hobae kuburanna masih naik ka luhur. Kuburanna masih naik ka luhur dengan syarat seperti tadi. Sabenerna geus aya kontak tipe tingkene lamun endek mah bisa ka ditu. Maksudna aya izin sebab nu mawa urang kabehan incunyana kapi incu mun sareng urang sababaraha turunan. Nah gitulah diantara kamarin teu dilanjutkeun asalnya hobae eta perumahan nu dirinya 40 sungsuhunan
teu meunang aya listrik, teu meunang aya penambahan imah. Jadi lamun kawin yen imah kudu di luar eta. Kawin yen imah kudu di luar eta. Di dinya mah tetep kudu 40 suhunan bae. Jeung aya turun temurun kitu naon ngaranna budaya-budaya Pasundana. Adapun budaya-budaya, adapun urusan masalah ilmuna mungkin aya keneh mungkin eueuh lantaran nu ngageugeuhna kuari keur umroh. Jadi kamari teh aya insyaallah nu geus daftar ka kula ge hayang ka ditu deui. Geus aya sabaraha urang cenah kieu urang ka ditu mangga ku kula didaftar. Insyaallah kenyana ka ditu kula mau balik. Gitulah na ieu mah nu kurang diziarahan Syekh Abdul Jabbar na ieu anu kuburanana kieu bae. Di mana-mana kuburan ulah-ulah dibangun, batuna bae dirapihkeun, menang sapoe 2 poe ka 3 poena nu ngarapihanana stres atau maot. Geus sabaraha kali ieu deuk dirapihan lain teu hayang dirapihan seperti eta ulah dirapihan deuk dibangun. Ieu batuna bae ge kurang dirapih-rapih, batuna ulah ditembok sapoe 2 poe 3 poe out. Iyalah keistimewaan Syekh Abdul Jabbar nya nama embung dibagus-bagus, embung dimumule ti masa hirupna sampikeun ka maotna. Ai si ieu mah mumule awak bae. Teu eureun-eureun terus bae. Aki-aki made sepatu kemudian atuh jas nama. Nah iyalah. Kos gitulah seputar hamba-hamba Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke urang ka ditu Syekh Jabbar Shodiq, kabelah ditu deui ieu adalah Syekh Fatimah. Fatimah aya silsilahna lengkap, urang meuli di dinya aya. Keturunan-keturunan di dieu ilah nu ngageugeuh Garut. Nu ngageugeuh Garut ieu keturunan-keturunan di Nujaraji kiai-kiai di Garut. Ialah keturunan Syekh Abdul Jabbar. Kemudian atuh di antara inohong Garut eta keturunan Syekh Abdul Jalil anu jadi kerajaan urang mah kuari penggede. Nah eta keturunan tidinya mantak imahna teu meunang di jero kudu di luar. Saha anu jadi kodi jadi pemerintah eta teh kudu anu di luareun eta nu di jero eta mah teu meunang jadi nanaon. Nah, kulantaran atuh zaman modern kuari kadang-kadang cicing di jero makos kitu ke di balain deui. Nu mantak beda ambeuna jeung beda harismana. Jeung kuari mah jelema loba nu munafik. Teu kudu ese-ese nangan nu munafik mah atuh lah di dieu ge loba. Geus ieu mah bener caritakeun, jeung ulah naruleuh ka dieu kabeh. Atuh biasa bae sih. Gitulah kurang cerita tentang para wali Allah. Terjauh masalahna kitu-kitu kene ge anti dunia, anti makhluk, anti nafsu, anti setan. Perjalanana macam-macam kabeh ieu adalah keturunan Cirebon. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kusulitna urang menempuh derajat kewalian atuh urang sautak saeutik bae nuturkeun para wali Allah. Teu bisa atuh urang cinta bae ka para wali Allah dengan modal cinta urang datang ka dieu tanpa pamrih. Urang perjalanan ti poe naon alhamdulillah berkat cinta urang datang ka dieu nya namakan teu maot neuleukeun mana cek nya ieu nu geus 3 kali dahar mana nyahoan kan nya nama mana anu tadi non ngeueumna 3 4 kali nya nyahoan nya dieu nya teh set aya anu asup ka kamar hajut teu kaluar deui nyahoan nya geus sarua bae. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ialah alhamdulillah urang aya di kitu makom Syekh Abdul Jabbar. Makomna seperti ieu tiba heula. Konon ketika sengkuring ziarah jeung guru kula almarhum ajengan imam Jumat pada subuh harita datang ka dieu setelah penting datang ka dieu henteu hadiah teu naon nya datang ka pagerna di ditu pagerna. Begitu datang atuh obrol beres balik geus kitu jarah dek dituturkeun wajib pendi cenah teh geus kitu datang obrol balik ngan ngobrol jeung tukang warung. Itulah nya
orang ziarah ya alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan orang diakuburin. Assalamualaikum ya Allah.